Raksa Art Production. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui tina acara Kiraksa ngadongeng sasakala Sunda ka para subscriber, ka para pecinta dongeng Sunda, ka para kaum dangu. Hatur nuhun pangrojongna ka ieu acara. Sim kuring bunga ari seueur nu ngarojong mah sim kuring oge jadi semangat ngadongengna. Teu hilap ka Paan Merdeka Permana, damang Paan. Alhamdulillah upami damang mah. Kadunungan sim kuring Bos Iek Ada Sutisna nu aya di Jati. Ira orang ngapar lagu deui teh atuh. Ka Mang Ojos anu aya di Binong. Ira orang ka Jati ya. Urang nobar deui Persib ieu. Dina kasempatan ayeuna sim kuring bade ngadongengkeun masih keneh karya Paan Merdeka Permana. Dongeng nu bade dipedar ku sim kuring judulna Sasakala Karajaan Kendan. Karajaan Kendan geus kacatet ku para sejarawan ngadegna ti 536 tepikeun ka taun 610 Masehi. Nu munggaran jadi raja katelahna Prabu Manikmaya, rajana anu pamungkas katelahna Prabu Retikandayun. Tapi saterusna Retikandayun ngadegkeun karajaan Galuh dina taun 612 Masehi. Anu henteu kacatet ku sejarawan nyaeta ayana hiji kajadian anu ngalantarankeun kahirupan ekonomi mojejret. Eta teh alatan polah-polah culika anu dipilampah ku Patih Walungtarja ka Prabu Kandiawan Dewaraja. Ieu polah ngalantarankeun nagara kaganggu. Rahayat barongkeakan malah bisa jadi kulantaran eta perkara anu ngalantarakeun karajaan Kendan runtuh. Hanjakal katentreman karajaan Kendan teh kaganggu ku hiji paripolah cawadeun ti anu jadi patihna. Ngaran eta patih teh Ki Walungtarja. Patih Walungtarja teh saenyana mah jalma pinter jeung gede jasana ka nagara. Malah mah dina zaman Prabu Kandiawan karajaan jadi maju teh alatan gawe rancage ti manehna. Ceuk basa kiwari mah manehna teh ekonom, ahli ekonomi. Meureun mun zaman kiwari mah manehna teh menteri ekuin. Nagara subur makmur rahayatna boga pacabakan anu bisa keur dipake ngajaga karegejegan hirup sapopoe. Eta gara-gara pangabisana Patih Walungtarja. Kaulah teh geus boga jasa ka nagara anu kacida gedena. Geus meujeuhna ayeuna nagara mulang tarima ka kaula. Ceuk pikir Patih Walungtarja.
Nu dimaksud nagara mejehna mulang tarima kamanehna teh lain kudunya barana da ayeuna ge geus leuwih ti cukup. Cita-cita kaula anu can kahontal teh nyaeta bisa hirup rumah tangga jeung Nyi Mas anu Padewi. Ceuk hatena ngalamun. Memang rupaan Nyi Mas anu Padewi teh teu weleh ngayangkang dina kongkolak panon Kipati. Ti peuting teu bisa sare, ti beurang teu bisa beunta. Eta sabab Patih Walung Tarja marojengja hayang menangkeun Nyi Mas anu Padewi. Ari anu Padewi teh putrana Prabu Kandiawan Dewaraja. Sasat putri kadaton anu geulisna kawanti-wanti endahna kabina-bina. Hiji wanoja peutingan anu teu sambarangan lalaki bisa patarema jeung inyana. Saha anu wani metik kembang Taman Sari Karaton Kendal sararea oge ngarasa lain babad lain tanding. Nya kajaba Patih Walung Tarja anu eudeuk lah-lahan teh kituna teh kusabab manehna mah ngarasa geus boga modal nyaeta geus neuneun jasa ka nagara. Piraku Kanjeng Prabu moal ngoretkeun sabab kaula di ieu nagara lain jalma jore-jore. Ceuk pikir Patih Walung Tarja. Tur ari pikirna geus kitu mah manehna gilig rek mangadep ka Kanjeng Prabu. Sanggeus meunangkeun waktu anu mustari, Patih Walung Tarja ngadeuheus ka karaton. Nu dideuheusan ngarasa bungah. Padahal Kipatih datang tumorojog teh lain karna nampa panggero. Tah, syukur atuh Kipatih. Andika datang ka dieu teh tong dumeh ari kami boga kaperluan bae. Sakapeung mun keur eueuh gawe kami sok hayang ngobrol. Nganjeng saha? Kebeneran Andika datang ka dieu. Atuh kami ngarasa bungah taya papadana. Saur Kanjeng Prabu somea. Atuh cedok Patih Walung Tarja nyembah hormat bari sarua bungahna. Ceuk pikirna, upama raja hatena keur bengras, tangtu bakal sanggup mikir sacara jejem. Atur nuhun. Isim kaula ditampi kalawan kebek ku kabingah ti tuang salira. Ceuk Patih Walung Tarja. Atuh ari geus kitu mah der bae ngobrol ngaler ngidul. Ti mimiti cacarita perkara kasajahteraan Ambara Hayat. Tepikeun ka cacaritaan perkara seba-seba anu diserenkeun ku maranehna kalawan Satya Satuhu. Ngan bae Kanjeng Prabu bangun tos apal. Yen Kipatih tumorojog tanpa rarapan sarupa kieu, lain samata-mata ukur cacarita perkara kamajuan nagara. Kanjeng Prabu salaresna hoyong apal naon pamaksudan sabenerna ti anu jadi patihna teh. Tapi sanggeus lila cacarita saeutik ge Kipatih teh teu bruk-brak kana naon-naon anu keur dikemuna. Atuh kusabab kitu kapaksa Kanjeng Prabu ku anjeun anu ngamimitian. Tara-tara ti sasari Andika deheus ka kaula lain wayah. Tangtu
aya pi obrolen anu kacida pentingna. Mun mah nya aya, nah kira-kira urusan naon? Saur Kanjeng Prabu. Ditale kitu, sakadepan mah Kipati teh ukur ngajentul jiga anu pire. Atuh Kanjeng Prabu kapaksa kudu malikan deui panalekna. Tur ari geus dipindo talek mah Kipati kakara balaka. Itu ge tetep weh can wani togmo. Make kudu malapah gedang sagala rupa. Mimitina Kipatih nerangkeun yen salila ieu memang bener. Nagara teh keur aya dina kamajuan. Nya, tadi ge da geus diobrolkeun eta teh. Saur Kanjeng Prabu ngingetan. Sumuhun, namun nagara ngalaman kamajengan teh tangtos gara-gara saha kaulanu? Nya heueuh gara-gara anu digarawe geus alus dina makiekeun nagara euy. Saur Raja. Di antawisna alatan ku jasa-jasa jisim kaula, panginten Kanjeng Prabu. Ceuk Kipatih ngingetan. Ih, nya heueuh atuh. Da kaula oge henteu poho. Kanjeng Prabu netep seukeut ka anu jadi patihna. Nu ditetep mah kalakah ngeluh. Kipati, lamun nagara karasa kurang dina mulang tarima ka anu baroga jasa, pok bae sebutkeun. Kami salaku raja memang kudu dielingan, sabab teu mustahil kaula loba poho. Saur Kanjeng Prabu. Tapi Kipatih tetep ngeluk tungkul. Bisi Andika nguhirit tambahan dunya barana sok bae wakcakeun. Bisi hayang ditambahan emas inten Katut Permata Sutra Dewangga sok sebutkeun. Bisi hayang ngalagaan tanah garapan sok bejakeun. Satungtung kaula mampu mah moal weleh ditedunan. Saur Kanjeng Prabu balabah. Hapunten anu kasuhun. Isim kaula henteu nyungkeun dunya barana kaulanu. Tembal Patih Walung Tarja bari cedok nyembah. Har, jadi menta naon atuh? Dani nagara mah ukur aya nu kitu. Kanjeng Prabu bingung. Ngan bae. Ayeuna Kipatih geus rada wanter cacaritana. Sanggeus mireunggeuh raja jiga anu bingung pok Kipatih nyarita. Pangapunten, ulah rengat tinggali. Isim kaula teh salaresna parantos nineng hoyong gaduh bojo kaulanu. Cenah tatag ayeuna mah. Barang ngadangu eta caritaan nu jadi patih. Ngan barakatak bae Kanjeng Prabu gumujeng manis suka. Ari panya teh menta nu hese-hese. Ulah salempang. Mun anak-anak saha, mun bikang-bikang nu mana, ku kaula bakal dipanglamarkeun Patih. Saur Kanjeng Prabu tos gumujeng deui bae. Ngan aneh deui. Ari ditangtang kitu mah Kipatih kalaka beuki ngeluk bae. Sok sebutkeun Andika teh bogoh ka saha? Sanggeus lila pisan teu nembalan. Akhirna Kipatih bisaeun oge ngunyem. Pangapunten, ulah ngaraos dilelece. Jisim teh hoyong kauntun tipung katepang beas sareng ende putri anu padewi.
putra salira pisan. Ceuk Patih Walung Tarja tepikeun ka Kanjeng Prabu Moloho. Baru andika teh bogoh kasih Nyimas. Saur raja jiga anu teu percanten. Atuh cedok Ki Patih nyembah deui. Nah henteu ngarasa ngawin dulur. Pan salila ieu. Si Nyimas teh mani geus nganggap kalanceuk sorangan. Saur Kanjeng Prabu tapi nu digelendengkeun ukur ngeluklir bueuk menang mabok. Di Taman Sari sabubuhan putri keur sempal guyon gogonjakan. Kituna teh bari lalayaran paparahuan di sabudeureun situ. Selang-selang sempal guyon nu saurang ngahaleuang kakawihan. Nuker lalayaran teh kacida garumbirana tepikeun ka teu apaleun kadinya aya nu datang. Nyimas, itu ayah Kakang Patih. Ceuk sawene sejen nuduhkeun ka anu danyar datang. Nyimas anu Padewi ge sami ngareret. Malah ari geus nyahosa anu datang mah balengah seuri. Panon poe tos bade tunggang gunung. Enggal Nyimas hanjat ka darat. Kapayunan ku kalongkeh. Ceuk Patih Walung Tarja gugupai ti sisi. Boa eta guru minana teh, Lep? Salah saurang cawena ngaharewos. Kalau teuing jabat teu kasep jiga sinatria ti kayangan. Ceuk Nyimas anu Padewi tibangun nyem dasieun kadengieun ku jinisna. Parahu diwalah ku tukang parahu geus ka sisi para putri ting garajleng kana darmaga dibantuan ku tukang parahu. Ari Nyimas anu Padewi mah dipapageun ku leungeun Ki Patih. Keun weh Kakang, da kaula bisa ngajeng sorangan. Ceuk Nyimas anu Padewi basa leungeun Patih Walung Tarja rek nyekelan. Ngan aneh, ari anu nyekelanana tukang parahu mah ku Nyimas anu Padewi teu dikejetkeun. Nyimas, tong wakamulang. Ieu Kakang aya picarioseun. Ceuk Patih Walung Tarja ka Nyimas anu Padewi. Geuleuh aya kaperyogian naon Kakang? Engkoh kaula teh kudu buru-buru hanjat. Da cenah panon poe geus lingsir ngulon. Ceuk Nyimas anu Padewi. Nya sakedap we da moal lami. Ceuk Ki Walung Tarja. Nyimas anu Padewi ngareret heula ka batur-baturna papada awewe. Ngan ceuk Ki Patih keun bae nu sejen mah sinamulang ti heula. Sawios engke Nyimas mah dijajabkeun ku pun Kakang. Ceuk Patih Walung Tarja. Atuh hoream-hoream oge Nyimas anu Padewi teh mandeurikeun maneh. Aya naon Kakang? Ceuk Nyimas anu Padewi bangun teu sabar. Dua anana lempang patutur-tutur muru ka kaputren. Omongan-omongan anu hayang dibudalkeun ka Nyimas anu Padewi teh melag dina tikoro ari geus jonghok mah. Padahal samulang ti paseban karaton sagala rupa anu rek ditepikeun ka Nyimas anu Padewi teh geus metep dina utekna. Nah Kakang teh aya peryogi naon kitu? Ceuk Nyimas anu Padewi malikan deui panalekna. Kakang teh
Cek Patih Walung Tarja teu laju. Tepuguh kakang mah. Cek Nyimas anu Padewi bari ngajengkat lempang gancang. Nyimas, tungguan. Kakang teh hayang nikah jeung Nyimas. Cek Patih Walung Tarja akhirna. Ngadenge eta omongan, reg Nyimas anu Padewi ngarandeg. Geus kitu, seuri akeuy-akeuyan maning ngeunah naker. Nah aku naon kakang teh jiga anu weureu ku cubung. Cek Nyimas anu Padewi bari masih keneh akeuy-akeuyan. Ngan bae ari Ki Patih mah teu milu seuri. Malah kabireungeunna teh paromana mani daria pisan. Teteupna ge ceuleuyeu beda ti sasari. Tur ari geus ningali paroman Ki Patih anu sakitu dariana mah Nyimas anu Padewi ge eureun seseurianana. Malah manehna jadi neuteup daria deui. Bener eta caritaan kakang teh lain heureuy. Cenah. Kakang estu pisan kaluar tinu hate wening. Ceuk Ki Patih. Nyimas anu Padewi neuteup deui. Kakang teh teu kenging heureuy kitu. Urang teh tos janten dulur pet ku hinis. Pokna kacipta deui ku manehna ti leuleutik bebarenganna teh. Nyi Putri umur 7 tahunan, Ki Patih umur 12. Ulin ka mamana teu weleh diasuh, nah ayeuna make ngajak kawin sagala. Soal jodoh kami nya kumaha Rama Prabu we. Ceuk Nyimas anu Padewi akhirna. Nyimas anu Padewi mulang ka kaputren. Masih keneh dianterkeun ku Ki Patih ngan sajajalan jarempe teu cacarita sakemek-kemek acan. Ngarasa yen can pegat hareupan, isuk pagetonna Patih Walung Tarja deheus deui ka Kanjeng Prabu. Pikeun kadua kalina manehna geus ngasongkeun deui ka hayangna. Urusan jodoh mah kami moal pipilueun. Mun si Nyimas satuju, nya kami oge satuju. Saur Kanjeng Prabu. Datang ke tempat nganjrekna, Patih Walung Tarja ka tembok nguyung. Karasana manehna asa disapirakeun, 11 tahun ngabela jeung ngamajukeun nagara, hasilna ukur dilelece. Kumaha henteu rek ngarasa kitu? Kudu me hayang nyangcangkeun ka asih, saurang ge mani eueuh nu malire. Aing asa dialung boyongkeun. Cek raja kumaha budakna. Cek budakna kumaha bapana. Mana anu bener ieu teh? Ceuk Patih Walung Tarja ngageremet keheul. Lamun Kanjeng Prabu nyapirakeun aing ge bakal nyapirakeun nagara. Ceuk hate Patih Walung Tarja beak-beak nya ka nyeri. Balas ku nyeri hate ditampi ka cinta, atuh Patih Walung Tarja jadi melit digawe. Geus tara soson-soson deui ngurus nagara, ceuk paribasana rek deog rek pengkor kaayaan nagara paduli teuing. Moal rek milu ngurus. Lumatak sanggeus manehna teu gumati ka nagara, kaayaan teh jadi robah. Loba seba anu jumlahna nyirorot. Leuwihna ti kitu,
loba pakaya hasil seba anu katampa ku Kipati henteu disetorkeun ka nagara. Tibatan dipasrahkeun ka nagara, mending disumputkeun bae ke tempat sejen. Ceuk pikir Patih Walung Tarja. Leuwih jauh nati eta, Patih Walung Tarja jadi loba nyamunikeun pakayaan negara. Lain bae teu nyetorkeun seba, malah pakaya anu geus puguh aya oge digerejut dibawa kabur. Sabenerna mawa kabur mah teu jauh-jauh teuing. Dikuloneun Karajaan Kendan teh aya deui Karajaan Leutik sejen. Katelahna Karajaan Biratakarta, para sajarawan mah nyebutna teh Karajaan Parakan Muncang bae. Dumeh perenahna aya di wewengkon Kecamatan Parakan Muncang, Kiwari. Ieu teh kaeureuk ka wewengkon Sumedang, Kiwari. Patih Walung Tarja boga duduluran di eta karajaan tur baradami nyumputkeun rajakaya Karajaan Kendan di hiji tempat di luareun Karaton Biratakarta. Ieu teh gawe rerencepan maranehna duaan we. Nu jadi raja di Karajaan Biratakarta nyaeta Prabu Selangkuning teu apaleun pisan. Ari rajakaya Karajaan Kendan anu digerejut dibawa ka wilayah Karajaan Biratakarta teh anjeunna kawilang badag. Emas, inten, permata, duit kencring dijieun tina emas katut rupa-rupa perhiasan sejenna dibawa di petian. Iangna tengah peuting diangkut kana roda anu ditutupan ku dangdaunan. Saban bulan kikituanna teh malah nyaho-nyaho rajakaya Karajaan Kendan teh koredas ukur tibang nyesa saeutik. Kanjeng Prabu Kendiawan Dewa Raja mah ngajenghokna teh saparantos aya laporan bae ti pagawe sejen yen loba bubutuh nagara anu teu kacumponan kusabab heureutpakeun. Kaulah henteu ngarti apanan rajakaya nagara teh cukup keur makayakeun rahayat. Tapi nah kaulah make kudu ngadenge bubutuh rahayat teu kacumpona. Saur Kanjeng Prabu. Dawuh timbalan Gusti Prabu. Ari bubutuh amba rahayat mah salami ieu masih keneh tiasa kacumponan. Namun eta sadaya seseueurna ti ladang ucak eclok. Ladang munyang ka negeri sanes, dugi ka ayeuna utang Karajaan Kendan ka negeri-negeri sanes beuki ngagunung bae kaula nun. Ceuk Papati sejen. Baru urang jadi boga hutang ka negeri sejen. Raja reuas. Dawuh timbalan kitu pisan kaula nun. Ceuk Patih bari cedok nyembah. Saha anu boga kawijakan ucak eclok munyang ka batur heh Patih? Sumuhun. Eta teh ku pagawe pun Walung Tarja Gusti. Saur anjeunna kanggo kaperluan sapopoe amba rahayat ngecok bae heula. Keun engke seba nagara geus asup urang taur. Kitu Gusti. Namun tos sababaraha kali iangan Ki Walung Tarja ukur ngalaporkeun seba nagara teu kasetorkeun ti amba rahayat magi cenah kurupi-rupi perkara. Ceuk Patih. Perkara naon? Sabab
sainget kaula amarah hayat matara boga perkara. Saban waktu nyerenkeun sebatara alat dina waktuna. Saur Kanjeng Prabu. Malah sanggeus Kanjeng Prabu cumarios kitu, cong patugas muhara nyembah. Ari anu disebut muhara teh nyaeta patugas anu pancena ngumpulkeun sebanagara. Cing laporkeun. Naon kajadian anu sabenerna? Muhara? Saur Kanjeng Prabu neuteup ka patugas muhara. Atuh torolang patugas sebutkeun, yen sakumaha anu ditegeskeun ku anu jadi raja memang bener amarah hayat mah henteu hese nyerenkeun kewajiban seba atawa pajeg nagara. Lamun nya kitu, pakaian nagara teu kudu kurang. Tapi nah dina ngurus bubutuh rakyat make kudu ngunyang kaluar. Saur Kanjeng Prabu deui. Tur ari saterusna mah Kanjeng Prabu teh miwarang patugas pikeun ngagero Patih Walung Tarja. Henteu lila antarana torojol patugas bari ngalaporkeun yen Ki Patih Walung Tarja henteu kasampak di paseban. Nguping eta laporan, leng Kanjeng Prabu ngahuleng ngaraga meneng. Diinget-inget akhir-akhir ieu parih polah nu jadi patihna karasa beda. Lianti geus lila tara cacarita perkara kaayaan nagara teh. Eta patih sok loba melit kana gawe. Saban nampa panggaro raja sabab keur suwung. Coba susulan ka tempat dumukna. Saur Kanjeng Prabu. Atuh patugas teh geus ngagidig deui sejak neangan di mana ayana Patih Walung Tarja. Ayeuna jumlah nu nyusulan oge leuwih ti 2an 7 sakaligus. Ngan heuleut sawatara lilana nu 7 geus datang bari mawa laporan anu matak ngagebegeur sararea. Mugi ulah rengga tinggalih Gusti Prabu. Ki Walung Tarja teh geuning sami henteu kasampak di panglinggihanana. Ceuk petugas. Eta cek pagawena kumaha? Saur raja. Lumawi di tempat linggihna teu aya sasaha, teu aya emban, teu aya badega. Estu kosong molongpong Gusti Prabu. Ceuk petugas deui. Mun kitu mah manehna geus ngejati ieu nagara. Saur Kanjeng Prabu lir anu cumarios ka dirina. Ngejat dumeh naon Gusti? Nu sejen nanya. Tapi ku Kanjeng Prabu teu diwaler. Geus lila kaula narima laporan ti muhara. Yen Patih Walung Tarja digawena teu ecreug. Tapi kaula acan waka percaya. Sabab kaula tetep hormat ka manehna. Pan sararea apal si Tarja teh salila ieu geus ngamajukeun nagara. Saur Kanjeng Prabu. Atuh ari geus kitu mah sararea ranyong lalaporan yen Patih Walung Tarja teh memang talajakna picurigaeun. Aya anu laporan minggu-minggu kamari sababaraha peuting sok aya roda padati kaluar ti lingkungan karaton. Isim kaulah henteu ngajudina naon, mung bae ngaraos aneh. Kunaon Ki Patih marentahkeun aya padati sina kaluar papeuting. Naha angkut naon? Ceuk Pangagung sejen. Kusabab aya kacuriga kitu.
Kanjeng Prabu marentahkeun patugas pikeun mariksa harta baya nagara anu diteuneun di bumi ageung. Tetela gudang harta eusina geus parongpong. Atuh ari geus kitu mah sararea ting koceak reuas. Harta nagara leungit, Cenah. Juru telik atawa mata-mata disebar. Pamustunganana katalungtik. Patih Walung Tarja geus kakaburan ka nagara Biratakarta. Malah harta baya karajaan Kendan ge disumputkeunana di ditu. Ari Biratakarta teh hiji karajaan leutik, perenahna saampar samak aya di kuloneun karajaan Kendan. Karajaan Biratakarta teh ceuk para ahli sajarah mah disebutna Karajaan Parakan Muncang sabab puseur karaton ayana di wewengkon Kacamatan Parakan Muncang, Kabupaten Sumedang. namun Gusti, Pati Walung Tarja teh teu minang saraya ka Karajaan Biratakarta. Manehna ukur ngagunakeun hiji wewengkon nu aya di Biratakarta kanggo panyumputan. Hartosna ari pihak Biratakarta mah henteu kabaud kana kejahatan Pati Walung Tarja. Ceuk patih anu kaserenan nalungtik kakaburana Patih Walung Tarja. Urang kudu nyusul-nyusul si Tarja. Tapi tarekahan ulah tepikeun ngaruksak hubungan urang jeung Biratakarta. Samemeh ngobrot eta jalma, urang wajib sanduk-sanduk menta paidin ka urang Biratakarta. Saur Kanjeng Prabu. Tur ari sararea geus satuju kitu mah. Sapasukan prajurit diiangkeun ka wewengkon Karajaan Biratakarta. Sawatara patih diutus pikeun menta paidin nguber Karaman. Kebenaran urang Biratakarta teu hese menta paidin. Ceuk maranehna satungtung rek memeres jalma jahat, pihakna moal ngahalang-halang. Malah nuhun pihak Kendan anu memeresna. Margi hartosna tos mantuan pihak Biratakarta dina mersihan Bang Bauan. Kitu ceuk urang Biratakarta anu ngarasa teu suka tempatna dipake panyumputan Karaman. Tur ari geus kitu mah pasukan ti Karajaan Kendan teh ngulincer di sabudeureun wewengkon Karajaan Biratakarta. Pikeun neangan di mana nyumputna Patih Walung Tarja. Ngasrakna ge sasat dibantuan ku sabubuhan prajurit Biratakarta anu pada-pada satuju jalma jahat kudu dicangkalak. Para prajurit Biratakarta dianggap leuwih apal ka wewengkonna. Nu matak henteu liwat mimingguan Karaman teh geus kapanggih di mana nyumputna. Atuh ari geus kanyahoan kitu mah tempat nyumputna di Kepung Wakul Buaya Mangap. Ki Walung Tarja geus kakepung, tetela manehna mawa balad, sawareh urang Kendan anu kagoda ku harta, sawarehna urang Biratakarta anu mantuan mere tempat nyumput alatan sarua kagoda ku harta. Hei Walung Tarja, geuat anjeun serah bongkokan. Sabab lamun henteu
Tan wade nyawa anjeun moal mangga pulia. Ceuk papatih ti Karajaan Kendan. Kusabab eueuh jawaban, atuh tempat nyumput teh diobrot. Panah seueuting belesat ngarah-ngarah adegan imah anu dijieun tina Kirai, atuh balukarna imah Kirai ngabebela ka huru. Tur ari geus kitu mah, ti jero ting belesat ka luar. Di luar geus dipapag ku rupa-rupa pakarang seukeut. Atuh der bitotama parebut nyawa. Prajurit ti Biratakarta teu cicingeun milu ngobrot. Maranehna kacida ambekna sabab aya warga Biratakarta anu mantuan ulon-ulon kajahatan. Begalan pati teh rongkah kacida. Nu ngepung-ngepung henteu sabar hayang meruhkeun Karaman. Sabalikna anu dijorag sate kapola hayang nyalametkeun diri tina Pancabaya. Awehan anu bitotama mungguh mata ketir sorat rongtangna pakarang seukeut anu diaradu. Paselang jeung ting jararitna anu kabeunangan. Samemeh mangsa sareupna datang. Begalan pati teh rengse. Karaman diperuhkeun malah nu jadi ulon-ulonna nyaeta Patih Walung Tarja kasoran perlaya tepi ka Guyang Getih. Wadia baladna anu masih kene salamet dicangkalak bari ditalek. Utamana ngeunaan Raja Kaya Karajaan Kendan di mana cenah disumputkeun nana. Hanyakal sakitu digulik sik teh. Saurang ge eueuh nu betus. Bisa jadi hayang ngarusiahkeun. Bisa jadi maranehna mah henteu apaleun. Karaman anu geus baruntak ka nagara bisa ditumpes. Tapi ari Raja Kaya nagara mah lapur teu kapanggih raratanana. Tepikeun ka pamarentahan diganti ku Prabu Retingkandayun, nyaeta putrana Prabu Kandiawan Dewaraja. Raja Kaya nagara mah henteu kapimilik deui. Malah kusabab geus teu boga Raja Kaya, karajaan teh jadi nari kolot. Paekonomian nagara beuki dieu beuki nyirorot. Nagara geus teu bisa ngajaga kalumangsungan hidupna, rahayat ge kadungsang-dungsang. Tah, para mitra, para subreker, ieu harta karajaan pamarentah Karajaan Kendan teh ieu eueuh. Bisa jadi aya di Biratakarta nyaeta cenah mah kabah kasebatna anu ayeuna mah disebatna Parakan Muncang. Tah, anu garila harta mah diteang sigana teh tah. Pohara euy. Dina catetan sajarah resmi mah henteu kacatetkeun. Nganu eces eta catetan nyebutkeun Prabu Retikandayun akhirna ninggalkeun Karajaan Kendan ngumbara ka Tatarwetan tur ngadegkeun nagara anyar anu katelahna Galuh. Karajaan Galuh ngadeg taun 612 Masehi, nyaeta sanggeus Karajaan Kendan pareum. Cag urang pungkas dongeng dugi ka dieu pangdeui dina acara dongeng Sasakala Sunda nu sanes judul nu sanes kirang langkungna
Simkuring kiraksa nyungkeun dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raksa Art Production.